atuh pepuriheun jelema ngomongna geus sia aing anjing goblok. Atuh monyet-monyet aya nu bener. Gusti saha kakasih teh jalu kula kakasih teh ceuk basa Prancis teh mah komo tu taper. Siapa nama kamu? What's your name? Jemapel karena juga teh kardus. Di mana? Kaula teh di negara Astina. Oh, Astina. Waras. Dupi kalungguhan. Kaula teh adipati. Hakim geus netepkeun naon rupa kajadian teu bisa jadi tanpa sabab. Laras naon margina anjeun ragrag di dieu bari jeung salira gararemak sapertos anu ditenggelan batu. Laras pisan wanara ke dupi salira teh wanara bodas teh aya namian. Oh aya. Margi setiap dat aya sifat aya asma jeung afal. Pangaweruh wanara nepi ka plebah di moal monyet ahli pasantren mah kitu. Jelema pel anoman. Ngaran kaula teh anoman. Anoman. Naon? Anoman? Ke ite. Kaula teh kantos maca sejarah Ramayana. Kapungkur senah aya hiji perjuangan anu luar biasa nyaeta pikeun ngungkulan kabiadaban kadoliman nyaeta Batara Rama dina mangsa nyerang ka Alengka. Dugi karubuhna eta urang Alengka sanajan sakumaha gagahna ku Batara Rama margi kenging bantosan ti Waladya Balatam tama ketek ti nagara Kuwatiskeuna anu dipimpin ku Prabu Sugriwa. Ay para pahlawanna, para senopatina teh diantawisna anoman aya. Prajurit anu tangguh malihan tiasa ngangkat gunung sagala. Nah ieu teh anoman eta atana pisan geus aya deui. Leres anu disaurkeun ku salira teh memang anoman eta kaula teh. Ieu teh yang anoman leres. Aduh, ya. Nah, semah kapihatur. Ya. Kekase. Nah, kamana karep ulah nyemah salianti ka Allah ya lu. Kumaha? Ulah nyemah salianti ka Allah. Langsungkeun we ka Allah. Margi teh mangrupikeun tanda-tanda keagungan murah asih Allah taala. Numawi langsungkeun di mana mangika bunga pek syukuran sujud ka anjeunna. Di mana pangih jeung rugi sabar tawakal. Ngeunah ieu monyet. Tapi daseur ku kataji-katajina nguping sejarah Ramayana dugi ka jelema ku cintana kana perjuangan salira dugi ka jalmi teh seueur anu ngadamel patung anoman saatos tadi dieun patungna teras disembah eta anu ulah mah disembahna. Tapi memang deui aya sabagian ulama anu ngaharamkeun teu meunang cenah di imah aya patung naon bae oge. Margi cenah malaikat rahmat moal naikeun sumping ka eta bumi di mana eta di bumi aya patung.
nah yang malaikat sieun ku patung anehnya aya malaikat sieun ku patung teke malaikat gitu murah nah aya malaikat burangan ai sieun naon sieun naon ai sieun teh tina nafsu nya lamun malaikat sieun berarti nafsuan pan eueuh jeung insyaallah kurang diskusi jeung aya atuh lepat paminten eta teh leres ulah disalahkeun naha bisi pasea sabab lamun geus pasea ceuk Allah duanana ge nu bener oh eta patung teh ulah disembah da lain disembahkeun nyieun patung ai bisa mah pe kapan haram ceuk saha tapi aya haramna sakur nu jadi di dunia aya haram jeung halal contohna we maneh boga gelas gaduh di mah haram naha lamun baledongkeun mah kana tarang mitoha atawa gelasna meunang mau oh lamun batu nyaritakeun haram milu kana haram ulah dihalat lawan halal atuh jadi pasea nya we kitu cenah meureun cek alim ulama teh haram wayang teh haram ulah disebutkeun halal ulah pasea nah bener da wayang mah haram nah pecakan leg-leg namun teu melag nanti koron oh eta ai Islam teh jemar atuh ulah kurung batok hirup teh sarua jeung nemongkeun ka belegugan teh oh ulah sot teh maneh matung teh naon ngajentul digawe embung ibadah henteu nyatu beuki moal datang malaikat teh moal kadu kitu mah oh eta maksudna oge ai maneh bisa nyieun patung mah tuluy patung teh dijual sageusna dijual pake maraban anak pamajikan anak teh disakolahkeun tu dipasantrenkeun ladang tina patung nepi ka budak jadi soleh alus arahkeun atuh pangna agama dibikeun ka maneh oge supaya mikir cing agama dibikeun ka monyet ai eyang kuning ati mana panaya ge monyet heueuh cing gablek ka era we mah nyai monyet becus ai jelema otakna dibatas sama tinya ai batur geus nyieun doser geus nyieun kapal ai sia ngan ukur pasea we dina ayat seuri aing merebutkeun tulisan bid'ah soheh doib genti ngaran teh si soheh we jeung si doib kitu hidungna ngaranna genti kudolala aduh jeung ulah aya gambar jelema ulah nah kumaha teh ieu ibadah ka Allah di mana urang ngadengikeun jelema ulah nempok jelemana hartina urang ngagamar ta ka jelemana sabab naon sabab lamun urang nempok jelemana henteu ngadengikeun perkarana bakal kapiheulaan ku ngewa jeung ku resep lamun kapiheulaan ku ngewa kaeta jelema sanajan eta ngomongna bener napak dina ayat-ayat Allah moal ditarima ku maneh da ngewa teh eta a priori teh sabalikna resep kaeta jelema sanajan ayatna ngacapruk dalilna ka mana karep da resep ka jelemana digugu we